urang mah zikir dinu loba jelema bae pohara bow komo babaturan la ilaha illallah la ilaha illallah la baneng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah giliran we sorangan ti lo aya nu hebat pa urang tengah peuting jam 1 jam 2 hudang salat langsung zikir ingat ka Allah tah supaya leuwih deket kada ikhlas leuwih jauh tina ria ulah kajauhan ku pamajikan aksan ulah kajauh misah kamar urang ya keribut panding pamajikan lain dek zikir nyilid dah mah ulah urang sangat insyaallah ingat ke Allah fafadat ainahu imtalaat ainahu hari mah kebek opo netrarone rajul bidami kalawan elu hatta fadha minha malah malalu bayar dami saking aina khaufan min jalalillah wa qudrati karena wedi saking keagungan Allah dan maha kawasa Allah Gusti abdi diciptakeun ku Gusti digerakkeun ku Gusti dicicingkeun ku Gusti kicep abdi teh dikicepkeun ku Gusti denge abdi didengekeun ku Gusti maha kawasa Gusti maha agung Gusti maha gagah Gusti anu abdi teh dibere hirup lamun hirup abdi ieu salah ti Gusti meureun abdi teh disate lamun deuleu abdi salah denge abdi salah meureun abdi teh engke di akhirat dijejele haju abdi meureun digusur di kana nerakakeun Gusti sieun amat kana kategasan Gusti kamaksaan Gusti kagagahan Gusti abdi ku sieun-sieunna ka Gusti seakan-akan hancur Gusti awak abdi luluh urang secerik nuku abdi karasa Gusti abdi teh boga kasalahan keur abdi can ngaji kamari ieu abdi ngeridit haju barang kuari ngaji geus teu ngeridit deui abdi teh Gusti lantaran eueuh jang DP na acan tawa lain cerik tobat tawa orang sial tawa nah ieu urang Gusti lamun cacak-cacak abdi teh dihampura dosa abdi nu kamari komo waktu abdi keur di Jakarta abdi teh dagang lauk baheula teh aju nipu batur di antara tipuan abdi teh lauk bandeng anu geus lila eta teh aku abdi osok disimreuhan make getih tongkol anu anyar keneh Masya Allah Gusti hampura abdi dagang cumi sok dibasuhan bae ku abdi bebejana bae abeh seger padahal mah abeh berat eta dosa-dosa ku sekarang itu teh Gusti teu sabaraha tapi beureun abdi digiringkeun ka neraka Gusti hampura Gusti moal deui abdi mah kuari geus teu dagang lauk ieu cek Allah kumaha sih mun dagang lauk deui wallahu alam ya bohongan teman tobatna singnyaan urang mah tibalik lamun cinta urang teu ditarima ku hiji awewe cerik cinta urang cerik atawa diputuskeun sia Quran cerik duh insyaallah hancur asana dunia kunaon sih sia tuh henteu lain moal bebeja kasa cukup ku aing bae diteureui naon ieu masalahna naon geus ieu mah hamperu ieu mah leuwih pait tibatan jadam ulah manggih geus aing cukup di aing bae sia mah ulah emang kunaon gitu henteu lah geus mah lamun sia bener-bener prenet jeung aing halo bisi aing siap butuh bantuan aing siap bisi sia butuh panganter aing siap asal aja aing can pernah ngarugikeun ka sia tiba heula aing teh babaturan jeung sia teh sehidup semati tanda sehidup sematina
lamun aing hayang ngarokok sia boga pan aing meh tak sia ku sia kan dibere waya sia hayang ngarokok di aing pan aing tilok eta kan sehidup semati garana cek babaturan di sini ngomong salah tante. Nah ini jelas coba jelaskan cak aing lamun lain kasih sama mual malah ngajelaskeun aing kulantaran babaturan jeung sia ya tah deuleu tah deuleu SMS tak baca ku sia dibaca Kanda Supendi. Masya Allah, cinta yang pernah kita bangun mungkin tidak bisa dilanjutkan ke pelamunan. Tetapi jangan sampai sakit hati, Pen. Masih banyak wanita yang lebih cantik dariku. Masih banyak wanita yang lebih segala-galanya dariku. Aku terpaksa dijodohkan oleh kedua orang tuaku. Kemudian aku setuju karena lebih ganteng darimu. Oh goblok, jangan dipede. Siapa? Bahkan lebih kaya dan lebih gagah. Siapapun wanita pasti menginginkannya. Mulai detik ini aku tidak pernah melihat sebelah mata kepadamu. Sekian dariku Seruti. Budak tanda tangan lagi make getih kotok cek. Tah kadege ku sia kadele. Aing nyeri cek babaturan ada. Aing nyeri. Duaan carerik di dinya. Carerik duaan. Tek ceri. Tapi nyana teu salat subuh teu ceri. Padahal belum si Pendi teh mah. Teu salat subuh mah teu ceri. Tas main catur ti peuting teu ceri. Tas main gaple eleh deui teu ceri. Kunaon ari eta ceri? Tah. Cobalah orang sekali-kali hayang nyaho zikir ka Gusti Allah tengah peuting. Kemudian renungkeun ku urang kemahaagungan Allah. Ya Allah, Gusti teh nu ngadamel langit jeung bumi. Masya Allah, Gusti teh gagah. Kagagahan Gusti nyeun tsunami lain di Aceh bae. Kaharti lamun tsunami di Aceh lantaran sisi laut, tapi di Garut aya tsunami. Cai di mana? Hujan sape-sapeting jages biasa di Garut mah. Babari jasa Gusti cai 7 kecamatan lain seetik cai. Di mana mimitina eta cai? Da Cimanuk mah banting jeung gede. Sakumaha gedena cai masuk ke Cimanuk moal terkenal Cimanuk paling dalam. Citanduy paling besar. Untuk di Jawa Barat bahkan aya sejarahna urang keur waktu SD. Dek hujan sababaraha poe ge banting ka Cimanuk mah. Lantaran Cimanuk mah aya nu 12 meter, aya anu 8 meter, aya nu 5 meter. Jero jeung gede. Kakara hujan sapoe sapeuting maka tampung jasa ku Cimanuk. Jalain sakali baheula ge saminggu hujan bae teh naon. Maha kawasa Allah ngebedolkeun cai ti gunung. Anu gunungna teh kasebut teh Gunung Merapi. Kunaon timbul cai? Maha kawasa Allah. Gusti ceri kurang ceri kawasa Gusti tanya sia kunaon ceri bebene aing palid. Sudah tesin ka Allah goblok di mah tambah tolol tah ieu urang ceri ka maha agungan Gusti ya Allah ya Rabbi masya Allah. Teu harti kurang awalam yatafakkaru apakah teu mikir pikir gerage lamun kurang dipikir maha kawasa Allah. Ya Allah ya Rabbi nyieun tsunami timbul ti gunung eta mah can sakumaha encan sakumaha lamun Kangjeng Nabi Nuh ku Gusti Allah teh diparentah nyieun kapal cek Kangjeng Nabi Nuh ke cina banjir di mana ke di mana cai keluar ti hau model banyak cai ti hau pan aya hau mah tempat seuneu tapi keluar cai iyalah Gusti Allah. Masya Allah. Maha kawasa Allah, maha gagah Allah.
timbul bae ka urang, ya Allah ya Rabbi gagah abdi teh menang ti Gusti, hirup abdi nang ti Gusti, senang abdi nang ti Gusti, deuleu abdi denge abdi mun ku Gusti dicabut atuh roh abdi nanaonna nyabutna Gusti dengan cara Gusti nuku muriang teh, nuku setruk teh, nuku kaget teh, nuku hanyut teh, nu ragag teh, ya Allah ya Rabbi. Eta mah urang teu kaget, maot ku tsunami, maot ku banjir bandang teu kaget tah. Ragag tinggal tanggal kalapa paeh teu kaget. Teu kaget. Banjir Garut paeh teu kaget. Ari eta kamari keur nikah pan. Ankah tuka wa zawatuka binti tetep eta sa calon pangantena qabil tu. Maot. Coba kos qabil tu. Tawaran babeng seragam tuh teh keur qabil tuh pan. Masya Allah Gusti Allah enggeus nyieun ajal ka manusia anu beraneka ragam jang tapakuraneun urang sebagai hamba Allah anu Allah teh maha gagah jasa jadikeun itibar ka urang fatabiru ya ulil albab. So numur yang teu kaget anu ka mangkarahan teu kaget, nu ragag di tangkal kalapa teu kaget, tabrakan teu kaget, ku tsunami teu kaget, racun teu kaget. Ieu mah pan keur qabil tu klek ya kumaha coba ternyata mah lain. Masya Allah jarang terjadi, maha kawasa Allah. Tah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Wallahi talat alillahu bid'ahu tafadhu wa khawfan min jalalillah wa qudratuh. Rembai cai mata minuhan pipi cara Kangjeng Nabi Adam datang ka jadi kali urut cai mata Kangjeng Nabi Adam Siti Rubayatul Adawiyah teh di dieuna tah aya tanda ka dieu urut hudang kadang-kadang ceurik tengah peuting we aya tandaan ka dieu kos aja pede mun hudang teu beubeuh isuk-isuk tanda sok bade poleca. Taya papa atau taya jelema lamun tafakur zikir ceri nu nyaho